Bismillahirrahmanirrahim. Wajibul waladi nahwa rabbih ta'ala. Kewajiban budak nahwa rabbih ta'ala ka pangeranana eta budak anu mahluhur. Ayyuhal waladul adib, budak anu beradab boga adab-adaban. Laqad manallahu ta'ala 'alaika bi ni'amin katsiratin. Budak berhenti dia lain saukur ka budak kakabeh kasakumna manusia nu iman ka Allah sing ingat yakin nyata geus nganugrahan Allah alaika ka anjeun bi ni'amin katsiratin ku pirang-pirang nikmat anu loba. Rasakeun ku urang kumaha Allah maparina nikmat ka urang. Geus mira anugerah anu luar biasa Allah kasakumna manusia. Hal ieu mah kudu bisa dirasakeun, insya Allah diucapkeun ngarah ka rasa bener ieu teh nikmat ya Allah. Aujadaka ba'dal adami nu mana diantawisna pirang-pirang nikmat Allah anu agung teh nu gede teh nu loba teh nyaeta aujadaka ba'dal adami tegasna ngayakeun Allah ka anjeun sabadana eueuh. Sanggeusna eueuh Allah ngayakeun urang sadayana. Urang mimitina eueuh tuluy diayakeun ku Allah. Ngan eta teh nikmat anu pohara, nikmat anu gede. Saha anu bisa ngayakeun nu eueuh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saha anu bisa menciptakeun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun seperti produk-produk lain nu di dunia, contoh bangsa kendaraan, bangsa buku-buku itu ieu dijieunna ku saha? Nya cek syariat ku jelema, tapi hakikatna lamun Allah teu nyieun jelema nya moal aya anu kos kitu. Henteu nyieun we Allah kana panangananna eta jelema, kana akalna eta jelema anu sampurna, atuh da moal bisa anggar. Anggar hakikatna mah ku Allah. Terus naon deui wa ja'ala laka aqlan wa hadaka ila dinil Islam. Mana deui nikmat anu gede tina sabadana Allah ngayakeun urang nu mimitina eueuh nyaeta ngajadikeun Allah Subhanahu wa taala laka ka anjeun aqlan kana akal. Wa hadaka ila dinil Islam jeung nuduhkeun Allah ka anjeun ila dinil Islam kana agama Islam nu mana ieu nikmat urang memeluk agama Islam, nikmat anu henteu bisa diukur ku duniawiyah, nu teu bisa dibeli ku duniawiyah. Ieu mah matak urang kudu syukuran. Carana naon urang syukuran? Urang dibere nikmat agama Islam nyaeta ku ngalaksanakeun syariat-syariat Islam. Bere akal orang teh, bere pangarti, bere kanyaho. Alladzi huwa a'dhamu nu mana ieu nikmat agama Islam teh a'dhamu eta pang agung-agungna nikmatin nikmat di antara nikmat anu sejen. Ieu teh pang agungna nikmat agama Islam. Wa an'ama 'alaika bis-sam'i wal basari wal lisani wal yadaini wal rijlaini. Terus Allah Subhanahu wa taala maparina nikmat ka anjeun ka urang sadaya bis-sam'i wal basari kunaon ku pangdangu jeung paningali jeung lisan wal yadain jeung dua panangan wal rijlain jeung dua sampean.
Kumana tengah bisa ning ieu jelema bisa nyeun anu tadi disebutkeun. Aya pabrik ceuli gitu. Moal aya. Pabrik suku. Jelema setahun sekali ganti sukuna. Nah, moal bisa. Nyeun ku nyieunna kan suku kan keur beruntung geuning kan. Terus barejeng lain dina teu sampurna juga ciptaan Allah. Ngaran-ngaran nang nyieun manusia. Dina robot, dina plastik, dina kalep naon teh. Ya Allah ya Karim. Tuh. Kita nikmat anu gede nu mata kumaha cara mensyukurinana? Kumake eta ceuli, kumake eta paningali, kumake eta lisan, kumake eta dua leungeun, kumake eta dua suku kana jalan anu diparentahkeun ku Allah jeung jalan anu dipikareuna ku Allah. Nah, syukuran teh, syukuranana. Terus wa khalaqaka basyaron sawiyan fi ahsani khilqatin. Wa khalaqaka jeung tos nyiptakeun Allah ka anjeun basaron ka hiji jalma sawiyan anu papak fi ahsani khilqatin dina pang alus-alusna ciptaan. Ditegesan Allah nyiptakeun ka urang sadayana nyaeta ka manusia ka hiji jalma sawiyan anu papak maksudna mah sarua di mata Allah kabaharna oge. Nya cek syariat cek dohir manehna beunghar miskin naon itu ieu kan di mangguh Allah mah sarua kabehanna kitu. Naon pi ahsani khilqatin dina pang alus-alusna ciptaan sarua kabeharna manusia disarwakeun maqamna di mangguh Allah pang alus-alusna ciptaan di antara makhluk anu sanes. Manusia mah diciptakeun ku Allah jadi pang alus-alusna ciptaan di antara makhluk anu sanes. Kama qala ta'ala mana sapertos-pertos ngadawuh Allah taala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna yakin nyata-nyata geus nyiptakeun kami saur Allah al insana ka pirang-pirang manusia fi ahsani taqwim dina pang alus-alusna dedegan. Pang alus-alusna rupa, pang alus-alusna dedegan. Wa a'taka jeung maparin Allah taala ka anjeun. Wa a'taka jeung maparinan Allah taala ka anjeun as-sihhata wal afiyata. Kana naon? Kana kasehatan jeung pangriksa atau jeung kaafiatan. Semata-mata ieu teh ti Allah kasehatan teh jeung kaafiatan teh. Naon buktina lamun kasehatan diciptakeun ku manusia, lamun kasehatan tumantungna kumaha euceuk manusia, tak sakabeh manusia pasti bakal bisa nyageurkeun. Tapi kan teu mata kitu ge saeutik ewak jeung eta oge jojodoan garang-garang naon ngaran teh diubar. Kadang urang datang ka mantri ieu tuh cocok, ka mantri itu cocok geuning kan. Tah eta teh semata-mata kan kasehatan teh nu Allah ti Allah. Dalam nu manusia mah ka ditu ka dieu pasti bakal cager. Aya nu diantepkeun geuring teh cager geuning kan. Dan nu Allah kabeharna oge eta mah urang saukur syariat. Nyareat we ka ditu ka dieu ge. Nyareat mah hayang cageurkan rupa-rupa teu datang ka dokter wae aya nu minta cai kaajengan gini. Nah, jeung lain sajabina. Wa wada'a rahmata laka. Wa wada'a jeung nyimpen Allah taala rahmata kana rahmat. Laka pikeun anjeun fi qulubi walidaika dina hate indung bapaan
Terus naon deui eta nikmat? Nyata nikmat Allah maparinkeun nyimpen rahmat ka nyaah kersa keur urang dina hati inu bapa urang. Sagoreng-gorengna nu jadi kolot angger nyaah kadu jadi budak mah. Jeung sagoreng-gorengna budak ngalakukeun naon-naon wae kolot mah angger dibela kan tetekanya kan kadang orang tuh bisa nempatkeun sebagai kolot kapasitas kanyaah urang. Loba jelema nu kabablasan dina kanyaah ka budak. Loba nu kabablasan. Leuwih mikiran dunia na budak daripada akhirat na budak ku zaman kiwari mah. Kudu jadi kolot teh. Leuwih keneh mentingkeun hal anu henteu abadi daripada mentingkeun anu bakal abadi. Kabablasan nu kos kitu. Hatta robbayaka tarbiyatan kamilatan sehingga ngadidik nu jadi kolot teh ngurus ka anjeun kalawan tarbiyatan kamilatan ngurusna anu sampurna nu jadi kolot saking nyaana ngurus kan nu jadi budak. Buktina naon urusna tina bab kesehatan panas seutik geuning nu jadi kolot mah tong boro-boro bisa sare nyileuk we sieun budak kuna naon nya budak tengah peuting hudang heuker orok buru-buru kolot mah hudang bisa aya naon-naon kan eta teh kanya diurus disakolakeun ceuk paribasana dianteur geuning nu TK na nu SD na mah kanyaah jadi kolot ninggalkeun itu ninggalkeun ieu masantrenkeun naon nita nyarek kadang kan nu jadi budak abong leutik keneh kitu nya urang kudu ngamalu sok beda respon padahal maksud nu jadi kolot mah nyaah loba curak carek teh. Dan nu jadi kolot mah pasti bakal hayang nu terbaik keur nu jadi budakna. Mana teh? Wahab babaka jeung ngajadikeun cinta Allah taala ila ustadika ka guru anjeun hatta allamaka ma yufiduka bidinika wa dunyaka ila ghair dalik min ni'matillah min ni'amihi ta'ala allati la tuhsa. Jeung Allah baparina nikmat ka urang di antawisna mere rasa cinta, rasa mahabbah, rasanya kanu jadi guru. Sehingga eta nu jadi guru mere ka anjeun alama ka kanyaho ngawuruk ustad eta teh kan kanyaah nu ka Allah dibere kan seorang guru sinanya kanu jadi muridna sehingga ngawurukan kanu jadi muridna eta teh hakikatna mah kanyaah di Allah. Da lamun henteu mah jang naon urus budak batur kos kitu kan. Tapi mata kitu oge nyaah nu mana ieu kanyaah teh ku Allah dibikeun kana hate jadi guru. Hatta alama kama yufiduka nganyahokeun ngawurukan ka anjeun kana perkara anu mana ieu perkara teh nu bakal matak manfaat
ka anjeun bidinika dina agama anjeun wa dunyaka jeung dunya anjeun kan ngaridikna kos kitu guru nu asli mah ngawuru karana teh tah maneh ngarasa lamet di akhiratna engke tah maneh ngarasa lamet di dunyana tah kieu cara ngaraih dunyana tah kieu cara bersyariatna kan kabehanana aya ila ghairi dalika nepi ka salian anu disebutkeun menjadi guru ngadidik teh loba kan dina psikisna dina akhlakna jeung lain sajamina min ni'amihi ta'ala nu mana ieu teh anu kabeh disebutkeun nyatana tina nikmat-nikmat Allah taala allati la tuso anu teu bisa diitung ieu nikmat wa in ta'uddu jeung lamun ngitung maraneh kabeh nikmat Allah kana nikmat Allah la tuhsuha maka moal bisa ngitung anjeun kabeh kana nikmat Allah moal bisa sok etang maneh nikmat ngicep beh sapoe sapara kali ngicep pernah ku Allah ditagih sekali ngicep sekian rupiah sekali ngicep sekian dolar sapoe sabaraha tatina hal nu leutik ngabeuli kanyaah nu jadi guru kanyaah nu jadi kolot beuli ku maneh bakal moal bisa kan atau nikmat-nikmat anu sejen diatangkeun bal ka eta loba teuing nu ku Allah dibere nikmat ka urang teh kadang urang sok tara ngarasa isin urang kumaha Allah mere anggar we loba keneh pamentah jeung loba teu tumarima nah naudzubillah tuma naudzubillah min dzalik kudu tumarima kana naon anu ka Allah dipasieun alzam fayalzamuka wallahu